Kangjeng Nabi ngagaduhan akhlak 360 akhlak. Sakabe ilmu tasawuf teh al adabu adab-adaban ka Allah, adab-adaban ka para rasul, adab-adaban dina salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tasawufa satuhune gede-gedene ukuran tasawuf. Inna tasawufa satuhune gede-gedene rukun tasawuf. Kullaha tegese sakabeh tasawuf iku lahwa yakti utawi tasawuf iku al adabu tata krama imana jalma rek ngalaksanakeun tarekat para wali, rek ngalaksanakeun tarekat tasawuf nu dipigawe ku para wali nyaeta ngaraksa ngaping ngajari ulah lebihkeun ka ninggalkeun pigawe dina masalah pasunatana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulah ngalakon tasawuf salat tara, naudzubillah, tahajud tara, duha tara, maca Quran tara, kabatur ahli bid'ah ngaku tasawuf can tepi karena tasawuf. Mantap ilmu tasawuf ngajalankeun thariqah para wali nyaeta ulah wani-wani ninggalkeun tong sumaona kawajiban dina masalah pasunatan ge ulah wani ninggalkeun. Wa adabi jeung adab-adaban tata krama. Inna tasawufa sanya-nya gede-gedena rukun ilmu tasawuf. Sanya-nya rukun tasawuf kullaha tegesna sakabeh ilmu tasawuf eta lahwa nganggo lam ibtida yakti sakabeh ilmu tasawuf teh al adabu tata krama, adab-adaban ka kolot, adab-adaban ka guru, adab-adaban ka suluhureun, adab-adaban ka sahandapeun, adab-adaban ka sasama, adab-adaban ka tatangga, adab-adaban ka nu jadi, adab-adaban ka Allah, adab-adaban ka para rasul, adab-adaban dina salat, adab-adaban dina masalah laku lampa dohir ke batin, adab-adaban hate piceungan panyakit-panyakit hate eta disebutna ilmu tasawuf. Pangberat-beratna dina masalah ibadah ka Allah ngajalankeun tarekat para wali, ngajalankeun tarekat Kangjeng Rasul teh nyaeta miceunang panyakit-panyakit hate. Pangberatna mudah-mudahan urang sadaya Allah sing pasan taufik sareng hidayah amin ya Allah ya rabbal alamin. Adab-adaban akhlakna sabab adab-adaban akhlak tos dicontohan ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang mah tong sumaona adab-adaban ka kolot, adab-adaban ka babaturan, adab-adaban ka saluhureun, adab-adaban ka sasama, adab-adaban ka sahandapeun, adab-adaban ka tatangga, adab-adaban kan jadi murid, adab-adaban kan jadi guru, keur adab-adaban dina masalah ibadah, dina masalah keur salat ge urang mah loba salah. Naudzubillah sing sok sanajan loba salah mudah-mudahan sing tarima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tos dicontohan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi ngagaduhan akhlak 360 akhlak. Eta nu 360 akhlak turun disaring diringkas ku ulama kana 10. Karakteria cakurang akhlak Kangjeng Nabi nu 10 diringkas deui ku ulama kana 3. Di mana jalma bisa ngalaksanakeun adab-adaban akhlak Nabi nu 3 ieu sarua jeung ngalaksanakeun akhlak Kangjeng Nabi anu 360
Ayeuna tong sumauna 360, tong sumauna anu 10. Hayangnya di dinu tilu urang teh bisa apakah teu urang aturkeun jeung awak urang? Sabab ari ngaji teh ngaturkeun awak, ngaturkeun awak, ngaturkeun laku lampah, ngaturkeun ibadah, ngaturkeun hate urang, ngaturkeun sagala rupa dina laku lampah urang. Tah ngaji. Ayeuna ada Pak, wajar berarti normal. Normal contoh. Ayeuna urang hayang boga bedog teu di mah kabeurang teu boga bedog. Keur leuleumpanna. Aya bedog teu naon? Beusi. Keleumpang ka kebon teh karek jauh. Teuing arek naon sama ka kebon. Pas di tengah-tengah kebon aya beusi, kabeneran. Emang teu boga bedog, hayang nyieun bedog. Manggih beusi nanti alus keneh deui bering. Baina mau loba make bering, hayang bodas. Bawa. Enggeus dibawa, eta bedog dibawa ka mana? Ka tukang pandai. Ayeuna sebut pandai baheula lain sebut pandai tukang pandai ieu, sebut empu. Baheula mah tukang pandai ayeuna dibawa empu dibawa ka tukang pandai. Geus ka tukang pandai kumaha? Dibeuleum heula apa tak olahan heula? Dibeuleum heula. Geus dibeuleum geus ayeuna buru diangkat ditakor. Dibeuleum deuk, ayo terus beledak deui, beuleum deui, beledak deui, geus jadi bedog, alus bari seukeut. Ayeuna urang kade paksa leutik, kagedeuk saeutik, wajar rek dijadikeun rek dijadikeun emas mutiara. Pananaon ge ditakolan heula hayang supaya jadi bedog anu halus. Mudah-mudahan urang sadaya jadi bedog anu halus, amin. Bedog anu manfaat, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Taya cek Kanjeng Nabi, cek ulama, itulah cek Kanjeng Nabi di mana jalma bisa ngalaksanakeun, bisa migawe akhlak Nabi anu tilu sarua jeung ngalaksanakeun akhlak Nabi nu 360 akhlak urang akurkeun jeung awak urang kira-kira bisa apakah teu tilu malah cek sapari ulama deui di mana jalma bisa ngalaksanakeun akhlak Nabi nu tilu ieu maka eta jalma di mana maut bila hisabin moal dihisab heula dikubur moal dihisab nikmat langsung menang nikmat kubur dina sifat siratal mustaqim moal menang ayeuna moal dihisab moal ditimbang amalna eta mah khos maut asup ka jero kubur menang nikmat kubur langsung salamet ka surgana Gusti Allah. Numa na akhlak Nabi nu mantap tok di aya di barajak ngadebat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasa khuluqan wa khuluqu. Kanjeng Nabi teh anu ngagaduh pang bagus-bagusna manusia, pang bagus-bagusna jalma, khulqan dina gedeganana, dina fisikna. Kanjeng Nabi jakung-jangkung teuing henteu, pendek teuing henteu, sedih khulqan jeung akhlakna. Akhlakna Kanjeng Nabi teh pang bagus-bagusna manusia, Kanjeng Nabi teh pang alus-alusna akhlak. Lebihkeun ka dijumlahkeun akhlak Kanjeng Nabi 360 mana anu tilu? Sebenarnya mudah-mudahan orang bisa ngamalkeun, amin. Ini murah, geuning murah tibang tilu oge. Tibang, urang murah tibang. Tilu komod 10 genep komo anu 10, nu tilu ge aya ku abdi sakade murah. Mana? Anu pertama antasilat man kotoaka. Nu pertama tepungkeun jalma nu sok megahkeun silaturahmi. Isi anu teh saking ku kesel ka urang. Ambek pegatkeun aya moal hayang deui dicakai masia. Dipegatkeun ku aing sanak baraya. Pegat tong sigaring babaturan. Dulur aing geus moal aku dulur jeung sia dipegatkeun tah. Tah ku urang tepung silaturahmi. Urang boga musuh, kaselol ka urang. Tah datangan kira-kira urang can sanggup urang. Hah? Maka tepungan aya silaturahmi mah lain kieu. Si A datang ke si B, si B teh si anu ka sok beli beli hanya datangan eta hal silaturahmi silih sabak silih nyaba lain silaturahmi ari silaturahmi teh tepungkeun sanak baraya tepungan jalma anu megeus megahkeun silaturahmi sama anu kana megahkeun silaturahmi datangan mamu datang lo bari ada pula beurah jeung beurah silaturahmi urang mah silaturahmi teh ka babaturan kadulun akur aya kadulun akur mah atuh hayang teuing aing datangan ge bola penting aing kuling si anu hajak aing datang ge bong hayang urang tah bener da untuk bila madak sugan sia aing mah hayang datang ka sia urang hiji sedengkeun bae moal hisab teh bae lamun bisa moal hisab di mana mah mau beurah hiji nu kadua antaqwa man zolamaka. Nu kadua hampura jalma anu zolim motor urang dipaling hampura goblok sia atuh jauh kene urang
disantet, hampura, tah, urang kumaha? Wow, baik besar. Beun baik balikeun sia. Nah untuk bila urang subarupa, urang digebuk, keun baik kapang digebuk deui ku aing. Urang mah beda wae jeung kalakuan Kangjeng Nabi sedangkan wali hisab di mana bisa hampura jalma anu zalim sabab Kanjeng Nabi jalmina hampuraan. Kira-kira eta urang sapoe teu dahar jika nama kuat salat ieu. Urang asup salah beuteung seueuh beurang. Beuteung lapar alasan lapar ganggulan. Digane keseueuh. Aduh aing tunduh. Urang mau bener oh benerna salah Pak. Di seueuhan tunduh. Di laparan leuleus. Leuleus ka masjid ge. Tah urang mau bener. Ya Kanjeng Nabi 5 poe teu dahar. Cek Kanjeng Nabi ayeuna Aisyah anjeun jeung Husain di dieu antosan di dieu. Kaula ayeuna bapak, kaula rek milarian tempat kuli, rek milarian kuli keuneun Kanjeng Nabi ge nu mangka kasab anu diberkahkeun, kasab diajurkeun ku agama nu pertama diajurkeun ayeuna tani, hiji tani. Agus sawana ge mangna heuh. Aya pun batur. Tani, nu kadua kasab anu diberkahkeun nyaeta mengamung sebutan. Tukang. Nah, tukang turun Nabi Nuh eta. Nabi Nuh eta. Lah tukang turun Nabi Nuh. Kan koyok yang di zaman Nuh bulan jadi tukang bas tapi nggak jadi ustad. Nah, Nabi Nuh. Nu katilu anu berkahkeun ayeuna kasab teh dagang. Jadi hiji pertama tani, nu kadua tukang mengamung, nu katilu dagang tilu diberkahkeun. Mudah-mudahan kita berusaha sing diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk asup bisa can salat, can ngaji, can ibadah, kakarak maca 2 kalimat syahadat. Khos maut eta jalma salamet asup kana surgana Gusti Allah. Hasil hampurana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab eta jalma asup Islam, hatena asup Islam sabab Kanjeng Nabi Muhammad hampuraan, hilim, sabar. Ayeuna hilim teh saluhureun sabar, tah Kanjeng Nabi dihampura. Tah lamun kira-kira anak jalma nu zalim ka urang kumaha? Motor leungit, mobil leungit, ditangan moal jelema. Urang pancan bisa. Berarti jauh kene, hayang asalamet, hayang teu dihisab ku Gusti Allah. Kakarang 2 hiji deui sing panjang teh. Jadi simpulna sakabeh ilmu tasawuf nyaeta adab tata krama, adab ka guru, adab ka aturan, adab ka sama, adab ka tetangga, adab ka Allah, adab ka Kanjeng Nabi, adab-adaban ibadah. Mudah-mudahan urang senantiasa ngamalkeun kasihan tauhid sareng hidayah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.